Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng sim kuring pidariksa nagara Payago Ruslan di kelas 11 MIPA 4. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang Bale Endah Kabupaten Bandung kakeunaan rupi-rupi musibah. Salah sahijina modalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih 1530 genep imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeunaan ku cai wahangan Citarum. Penyebab modalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kocoran anu ngabulakarkeun cai jadi nganyembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sabaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeuneun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa sim kuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.